Kajian Alfiyah Ibnu Malik halaman 57, bait Alfiyah 203. Bismillahirrahmanirrahim. Wal atu illam tatakarrar lakuma lahu biman linati zil faslin tama atila ma'hamzat istifami matastahiqu dunal istifami wa sya'fi dzal babi isqatul khabar idzal muradu ma'suquti zohar. Ulangi, wa sya'fi dzal babi isqatul khabar idzal muradu ma'suquti zohar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bait 203. Wal atfu illam taqarrar lahkuma hubi malin na'ti nu atafte dibalikeun lafad lana ropa nasab ulah mabni fatahna atof tanpa mengulangi la terkena hukum naat yang tak langsung seperti sudah maklum. Wal atfa jeung kana isim nakiro anu diatapkeun kana isim la. Panjangkeun. Wal atfa jeung kana isim nakiro anu diatapkeun kana isim la illam tatakarrar lamun teu ditikror naon la lapad lakna uhkuma kudu ngahukuman anjeun lahu pikeun ieu ataf bima ku hukum linnati pikeun naat dil fasli anu ngabogaan kapisah intama nu nortos narima pantes ieu mah. Upami coba diacak wahkuma jeung kudu ngahukuman sanyana anjeun al atpa kana isim nakiro nu diatapkeun kana isim la illam tatakarror lamun teu dibulak-balik naon la lakna bima ku hukum intama anu tos narima pantes ieu hukum linnati pikeun naat dilepas li anu ngabogaan kapisah lahu pikeun ieu isim nakiro pikeun ieu ataf. Ulangi ditartibkeun ti awal wal atfa kana isim nakiro anu diatapkeun kana isim la illam tatakarrar lamun teu dibulak-balik la naon la lakna uhkuma kudu ngahukuman sanyana anjeun lahu pikeun ieu ataf bima ku hukum linnati pikeun naat dil fasli anu ngabogaan kapisah intama nu narima pantes ieu mah. Cara pembacaan ataf garis miring atau ma'tuf nu diatapkeun kana isim nakiro
Ulangi dilempengkeun deui. Pembacaan ataf isim nakiroh nu diatapkeun kana isim la, cara macana sakumaha pembacaan naat nalika kapisah. Nyaeta kudu dibaca nasab atau ropa, ulah mabni fatah. Ulangi kaliwat teu ditikrorna. Sareng kumaha cara pembacaan ataf atau maktub isim nakiro anu diatapkeun kana isim la, lam tatakaror la bari teu ditikror la na, maka cara macana seperti naat anu kapisah bae. Nyaeta menang nasab, menang ropa ngan ulah mabni fatah. Para pelajar yang berbahagia, lamun tadi menjelaskan tentang naat, ayeuna mah ganti kata naat ku naon? Ku ataf. Kalau ketika diatafkeun mah aya dua kemungkinan. Aya nulana diulang, eta mantos dibahas sampai aya sabar pembacaan. Salapan pembacaan, 8 anu menang, hiji nu teu menang, eta malana diulang. Wasani ja'ala marfu'an aw mansuban aw muraqaba wa in rafa'ta awalan latan siba, eta mah diulang la teh. Ta ieu mah diatapkeun tanpa diulang. Lam tatakaror la. Maka hukumna kudu kumaha? Menang dua jika taina atu kapisah. Tadi geuning keur naat atu kapisah. Lamun henteu kitu kudu di ropakeun atau nasabkeun, teu menang di mabni fatahkeun. Atuh ieu kitu hukumna. Sok urang contohan di baris kaopat la rajula wa imra'atan sareng bidari umpamananya khobarna mah dibuang lapat mawjudun. La rajula hartos teu aya pameget wa imra'atan jeung teu aya istri. Aya lapat imra'atan? Tah imra'atan papai. Ieu lapat imra'atan teh kalimat ataf atau matub isim nakiro. Diatapkeun kana naon deui? Kana isim la rajula. Pertanyaanna diulang-ulang teu lana? Henteu. Atuh macala imra'atan menang sabaraha jalan? Menang dua, menang nasab. Sok atuh baca la rajula wa imra'atan. Dua menang ropa. Muka duana barisan wa imra'atun. Jadi kumaha tuh macana la rajula wa imra'atun. Nu teu menang mah hiji. Wala yajuzul bina alal fathi. Teu menang kumaha macana? La rajula wa imra'ata. Tah eta mah teu meunang. Jadi beda jeung lamun ditikror lananya. Lamun tadi mah ditikror lana mah la rajula walam ro'ata, menang dibaca patah. Soalnya imro'atan nu kadua di amalan dipatahkeun ku lapad naon? La. Ari ieu mah teu katempelan ku lapad la. Jadi eueuh dalil ieu lapad imro'ata dibaca mabni patah kula nu kahiji. Da syaratna ge la bisa beramal geuning keur mimiti ngaos. La lina fil jinsi mah syaratna kudu dua. Hiji kudu isim nakiro, kadua bari teu kapisah. Ari ieu kapisah teu? Kapisah ieu mah mata teu bisa berpengaruh la nu kahiji lapad la rajula kana lapad imro'ata lamun aya yang dibaca patah teu meunang. Entos dibahas dina awal ngaosnya. Amala innaj'al lillah fi nakira mufradatan ja'at ka au mukarrara. Dina bait eta di pangadapna aya wala yubsolu bainahuma, teu meunang dipisah antara la jeung isimna. Mata teu bisa berpengaruh atuh.
Simpulna sarang kumaha cara pembacaan ataf atau maktub isim nakiroh nu diatapkeun kana isim la bari lapad lakna teu ditikror akur jeung cara pembacaan naat anu kapisah dina pada menang maca dua jalan menang ropa menang nasab teu menang dibaca mabni fatah. Selesai tentang isim la dinaat atau diataf. Wa atila ma hamzah tastifami ma tastahiqu dunal istifami. Indonesia hukum la anu keur aya istifhaman seperti hukum la taya istifhaman. Hukumila yang bersama hamzah istifham dengan hukum la ketika tanpa istifham. Wati jeung kudu masmere anjeun la kana lapad la ma'a hamzati istifhami sarta katerapan hamzah istifham ma kana hukum tastahiqu anu ngahak itulah dunal istifhami bari teu make hamzah istifham. Waati jeung kudu mere anjeun la kana la ma hamzah istifhami sarta make hamzah istifham ma kana hukum tastahiqu anu ngahak itulah duna istifhami bari teu make hamzah istifham. Kesimpulan aturan hukum la anu make hamzah istifham sami bae seperti la nu teu make hamzah istifham. Sareng kumaha? Aturan la anu make hamzah istifham sami bae seperti la anu make hamzah istifham. So kata la terapan ku hamzah istifham jadi ala. Betul logatna? Naha henteu. Apakah tidak? Tah, eta ge sami bae aturanana sesuai jeung tadi. Contoh di baris kedua, ieu kumaha ieu macana? Ala rajula qaimun. Ala rajula nah teu aya lalaki, qaimun eta anu nangtung. Cing tingali isim kumaha amalna la? Amala inna jalila fin nakira mufradatan ja'at ka au mukarrara. Amalna lapad la teh saperti lapad inna nganasabkeun kana isimna la rajula ngaropakeun kana khobarna jadi qaimun hiji. Kadua cing lapad rajula isimna tingali pilih tinu tilu mudhof sibeh mudhof atau mufrad. Mufrad. Lana ditikrar teu? Kudu kumaha maca lapad rajulana? Kudu dimabni patahkeun waraqibil mufrada fatihan kala haula wala quwata wasanij'ala. Sebetulnya meta man teu kabawanya. Nu intina mah waraqibil mufrada fatihan. Lamun mudana isim lanu mufrad mah kudu dibaca fatah raqib. Seperti dina adat murokab dianggap satu bagian tubuh yang menyatu. Jadi ala rajula. Contoh yang kedua, baca cing seterusan naon? Ala gulama rajulin qaimun. Nah teu aya bujang lalaki eta nu nangtung. Nah barudak teu nu nangtung. Nah teu aya kitu nu nangtung. Berarti ieu mah nyarekan benernya. Nah teu aya kitu nu narangtung. Cing tingali setelah lapad ala kalamna kalam naon mudhof sibeh mudhof.
Mudhof. Lamun munadana, lamun isim lana mudhof, menang sabaraha jalan macana. Menang hiji getangnya. Kudu dibacana sab pansibiha mudhafan mudhari'ah wa ba'da zakal khabari dzkur rafi'ah. Jadi atuh macana naon? Ala gulama rajulin qaimun. Ngan didopatkeun jadi teu katingali nya tanwinna. Lamun hayang nu katingali mah teu kusibeh mudhof. Sok baca deui kumaha? Ala tolian jabalan zahirun. Tuh, sami hukumna nya. Tinggal terapan we. Kulapad aa jadi ala. Naon atasna ala teh? Naha henteu. Eta tujuan naha henteu paragi naonnya? Baris keempat, tujuan istifham teh hiji aya iza kusida bil istifhami at-tawbihu. Aya tujuan make hamzah teh bisa taubih. Naon taubih atasna? Ngawaweleh. Ngana-ana juga naha teu aya. Ngawaweleh teh mengata-ngatain. Naon ngawaweleh teh? Ngata-ngatain. Nah, kenapa sih kamu? Tak kenapa sih kamu nggak berdiri? Umpamanya. Jadi jangan ngata-ngatain taubih. Contoh nu taubih di paling bawah sebelum nadoman. Ala ruju'a wa qad syibta. Apakah tidak pulang? Padahal kamu sudah tua. Tayang balik itu kalembur. Kapan geus kolot? Tayang balik ieu sugan kalembur. Kapan geus kolot? Jawab ulah. Lain jawab eta mah lain nanyakeun istifham. Keur ngaweleh. Nyaba di kota geus lila geus sarempo. Pendapatan penghasilan biasa-biasa baik. Nah, tayang balik itu kalembur. Jadi ngata-ngatain atuh balik kalembur. Maksudna mah kitu. Eta nu kitu sebatan naon tah? Taubih. Atawa sebuah bait syair diambil daripada Bahar Basit. Alar iwa aliman walat syabibatuhu wa azanas bimasyibin ba'dahu haramun. Sarang naha teu matak nyegah atau naha teu kacegah mangga tina kagorengan. Alar iwaa naha teu kacegah tina kagorengan. Liman pikeun jalma walat anu leungit naon syabibatuhu waktu kang ora anana ieu eman. Naha teu daek eureun kitu tina maksiat. Jalma nu geus leungit kang ora anana. Maksudna mah kumaha? Lain pertanyaan. Cik atuh eureun da geus leungit kang oraan, ulah loba ting resep kana maksiat. Wa azanat jeung geus mere nyaho itu saibah. Bimusibin kana jalma nu huwisan. Ba'dahu eta tetep sabadana musibin hiramun ari pikun. Haramun ari pikun. Ari geus leungit kang oraan teh ciri geus kolot. Lamun geus kolot merenya bakal tere datang pikun. Moal eureun-eureun gitu. Jadi contoh lapan naon cing? Alar iwaa. Baca naon? Alar iwaa. Ari khobarna mah dipicieun. Maujudun tarkibna mah. Naha teu matak nyegah
teu aya kacegah berarti dilempengkeun. Ta cingkir ewaa lamun tinggal isimna kalebetkeun kana isim lan kumaha ya? Mudhof sibeh mudhof mufrad. Ta ieu mah alana hamzahna bimana waleh hiji tah. Faidahna tina hamzah ketelapan istifham. Kadua ya deui wa misalu istifham anin nafi. Jang menjelaskan nafi. Ala rajulun qaimun naon baca punten ala rajula qaimun baca nah teu aya lalaki eta nu nangtung sugan eueuh nu nangtung kitu lalaki di hareup menjaga atawa ganti ku rajulna ku haris umpamana ala harisa qaimun sugan eueuh penjaga nu nangtung nepi ka arah suka komplek mobil-mobil eta mah pertanyaan napina sugan teu aya. Atau contoh lagi dalam sebuah bahar basit sami alastibaro salma amlaha jaladun iza ulakil lazi laqahu amsali sareng Sibaro nate ya kasobaran eta tetep berarti dipiceun khobarna li salma pikeun ning salma amlaha atawa eta tetep pikeun ning salma teh jaladun ari teguh hate teh disebut teh bandel ari bandel teh naon tahan banting wah eta mah bandel ieu mah mobil teh bandel ieu mah awalus jalan teguh hati iza ulaki di mana-mana mangihan kaula allazi kana anu la kodugus mangihan hukana yuladi saha amsali pirang-pirang pantarna kaula aya la napi kapan kamnya istifham aya nataya sobar moal sobar beureunya neng salma lamun kaula manggihan kana sesuatu anu geus dipanggihan ku pantar-pantar kaula naon pantar-pantarna kaulanya umpamana naudzubillah ieu mah geus kolot meureun aki-aki moal kuat sabar nah ning salma mah lamun kuring manggihan seperti nu kapanggihan ku tatangga tetangga mah maot tah eta mah kitunya teu kasobaran asnaha teu bisa sobarna gitu tah berarti eta mah nganapikeun katilu aya di tamani ngarep-ngarep hog datang urang teh namu ka babaturan ti barang hog teu datang suguhan-suguhan acan sugan teu aya cai kitu di dieu mah maksudna kumaha tuh cik atuh minta cai nah teu aya cai gitu di dieu tah di pangadapna aya contona sebelum nadzaman ala ma'an barida nah teu aya cai gitu ma'an barida kalawan cai anu tiis berarti ulangi ala ma'an nah teu aya cai khobarna maujudun ma'a cai baridan anu tiris berarti ma anu kadua mah naon eta taukidnya muatan kalapan ma anu kahiji kumaha logatna nah teu aya cai tiis maksudna mah jika tu menta-menta cai tiis mengharapkan berarti nya hayang naon hayang disuguhan cai atau contoh lagi diambil dari bahar tawil ala umra wala
tataun ruju'uhu fayar abama as yadul falati. Iqra'u jami'an. Ala umroh nahata ya umur gitu. Wala anu geus mungkur mustataun anu dimampuhkeun non rujuuhu balik deuna itu umur. Aya teu umur anu geus mungkur ti urang nu dimampu dibalikeun deui. Teu aya. Maksudna mah hayang teuing waktu teh balik deui. Ek naon kitu lamun geus balik deui. Bayar abwa maka rek nambalan jalma makana perkara asat anu geus ngaruksak non yadul gofalati kapohoan kakuasaan dina kapohoan hayang nambalan kana mangsa-mangsa karuksakan kerjaman loba kapoho jadi eta penyakit budak kora masuk poho kana masa tua geus kolot kakaran naon ingat aduh hanya kalkeun nah teh aya kitu umur teh anu mampu ngabalikeun deui kana kangoraan maksudna mah hayang teuing balik deui kana kangoraan tetaplah sadayana ge nya ieu mah menceritakan wungkul faidah tina hamzah katerapan ku istifham aya anu jadi makna taubih aya anu jadi makna nafi aya anu jadi makna tamani seluruh rage sami aturanna teu aya anu benten teu aya anu beda ya mungkin adalah selisih pendapat ulama yang lainnya tapi secara global nama gitu supaya lebih ringkas lebih jelasnya kalau diperdalam pendapat nusanes biasa dibaca tapi itu pun sudah jelas wa sya'a fi zal babi isqatul khabar muradu masukuti zohar dina babla masyur micenna khobarna mun ku dipicen tetep jelas maksudna pada babla ini umum membuang khobar jika yang dimaksud tetap jelas tak samar wasa'a jeung geus masyhur fi zal babi dina ieu bab naon isqatul khobar miceun khobar asal logat mah ngaragrageun khobar izal muradu di mana-mana ari tujuan ma'a sukutihi sarta miceuna itu khobar zoharo eta geus dohir itu murad balikan deui wasa'a jeung geus masyhur fi zal babi dina ieu babla naon isqatul khabari miceun khobar izal muradu di mana-mana ari tujuan ma'a sukutihi sarta miceuna itu khobar zoharo eta geus dohir itu murad kesimpulan masyhur khobar la dipiceun lamun tujuan geus dohir jadi lamun khobarna teu dicaritakeun kitu naon-naon lamun tujuanna geus dohir contoh aya pertanyaan di baris kedua man rajulun qaimun ari saha lalaki anu nangtungnya dijawab ke urang teh fataqulu la rajula teu aya lalaki maksudna kumaha teu aya lalaki anu nangtung rias kitu ge cukup la rajul atau contoh lagi di paling bawah 2-3 baris dari bawah
Ayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ahada aghyaru minallah. La ahada teu aya saurang oge aghyaru eta nu leuwih timburu, leuwih curiga minallahi ti Allah. Palidzalika tina kulantaran la ahada aghyaru minallah harrama ngaharamkeun Allah al fawahisha kana pirang-pirang kagorengan. Ma tegesna kana perkara zahara nu dohir itu ma min hatina fawahish. Wa ma jeung perkara batona anu batin ieu ma. Ayaan teu? Dan wabi mayaan. Menang nulis ya mada. La ahada aghyaru minallahi sarang. La ahada aghyaru minallahi. Falidzalika harramal fawahish. Harramal fawahisha. Ma zahara minha wa ma batona. Teu aya anu pangcuriga-curigana Allah Subhanahu wa taala. Sebelum urang lahir ge Allah mah geus ngaharamkeun anu garoreng rek dohir rek batin. Pang diharamkeun heula teh bisi jalma maksiat. Lain curiga mah kitu mah timburu. Sebetulnya lain timburu eta maksudna mah kehati-hatian ti Allah bakating jalma ulah dincak kana goreng. Tinggallah aghyar la ahada. Teu aya saurang oge. Naon cenah ge? Teu aya saurang. Berarti micin lapan maujudunnya. Aghyaru nu leuwih timburu. Sifatnya lapan naon? Ahada. Cing sifat mufrad. Ahada mufrad. Menang sabaraha jalan macana? Wa ghairu mayal wa mufradan natan limabniyin yali faftah awin siban awir fatadili. Lamun ayanaat anu mufrad nyipatan kana mausuf anu mufrad bari antel teu kapisah menang sabaraha jalan? Menang 3 jalan. Baca sifat anu mufrad anu dipake nyipatan isim la anu mufrad bari henteu kapisah maka macana eta menang 3, menang patah, menang dhammah, menang kasrah. Atuh macana bisa 3 jeung kumaha? La ahada aghyaro, la ahada aghyaru, la ahada aghyari, aghyaron kasama teh aya. 3 patah nasab jeung rafa. Ulangi. La ahada aghyaro, la ahada aghyaron, la ahada aghyarun. Atau satu lagi ada bait syair diambil tina bahar tawil. Punten bahar basit. Mustafilun izalikahu godas mulkon asiratu wala karima minal wildani masbuhun. Ayat teh ayat satar setengah na wungkul wala karima minal wildani masbuhun dipicin memehna cirian angka F eta F kurungan simpen keluar. Jadi maksudnya bait awal pertama nah. Baca sarang idzalikahu godas mulkan asiratuha wala karima wildani masbuhu. Jadi lamun khobar lakna dipicen mah tos kahartos teu kudu di aya diajakeun. Lobana dibuangnya. La ilaha maujudun takdirna mah illallah. La haula maujudun wala quwata maujudun
illa billah. La rajula fidari, la rajula maujudun fidari. Kalau pada mah micen teu aya teh kata ayat teh sebetulnya ngomong tina pembawaan khobar eta teh. Lamun geus jelas tujuanana ta ieu bait mah menjelaskan lamun teu jelas eta mah kudu dohirkeun atuh khobarna. Contoh di dieu izal liqahu di mana-mana ari onta nu loba cai susuan. Godat indit isuk-isuk itu liqah. Mulkon bari dilepaskeun. Naon asirratuha kantong-kantong susuna. Berarti geus beres meresna. Wala karima jeung teu aya anu marulia minal wildani ti budak-budak masbuhun eta nu dibere cai susu isuk-isuk. Lamun dipicen masbuhunana teu kahartosnya teu aya budak anu mulia ti bararudak. Mohon maksudna oh masbuhun dibere cai susu. Da sapi-sapina kaburu dilepaskeun manten. Kaburu dikencarkeun manten akhirna teu kaala cai susu. Dan jadi contoh lapan naon wala karima isim la masbuhun khobar la lamun dibuang teh moal kahartos. Tah eta mah teu kudu diayakeun. Jadi kesimpulan khobarlah menang dipijen lamun geus dohir tujuan. Lamun can dohir tujuan mah kudu diayakeun. La rajula nasirun. Lalaki nu nulungan, nah berarti kitu maksudnya. Sebutkeun. Alhamdulillah selesai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.